Ayo terserah kita. Ayo kita. Mari kita. Hai anak murid, kumpul sepancau geus asak. Anak nyilampir. Anak nyilampir. Bola habuk, bola karatan, bola kesrek. Peot dong anjing. Sakia aing panggeulisan disebut anjing kudara ria. Nggak usah manggil kami ongko jauh sepancau teh. Ha. Nyawa lampir si aing tahan dulu rawi. Ngageroan bae. Nyaho sialah. Enak. Kami ngenahan tadi kerterekelan naikkan sangon kekiat enggak. Dari mah bagian ngadenge si pancau mah haripet giliran tah baling maka kebon si sultan eueuh buani kudu aing bae. Pan kami mah tadi ngomean bool karurap kukatepeng di omean. Tujuan kami deka dia kan. Ampun guru. Ampura bae guru. Karena lagi kami tersibuk tadi mudah-mudah mencak. Orang yang mencak terjadi ucing. Itu kami ngararising kabehan. Ampura bae guru hampura. Ya, saya hampurain. Terima kasih guru. Terima kasih. Hatur nuhun eta hatur nuhun. Hatur nuhun. Aku kami dibayar sepan jukut. Ayo dek hatur nuhun mah. Hatur nuhun malampir. Dari aku hari mau ulah sieun maling sepancau si Sultan Misja. Kudu wani dararia. Si Sultan Misja mah keret celin aku urang mah malampir. Si Sultan dia paling ngising na bawa sama boko. Itu jawara kolong ini mah. Benar. Heeh, dina kudu karari itu dararia. Sip malampir. Malampir peot. Stop. Kau mencuri hatiku. Kau mencuri hatiku. Hatiku. Mending ulah diruksakeun ke boncau nama. Pergi urang lumayan ngalpeuting jadi cocodot. Lumayan. Oh, dina ge urang mending ruksakeun bon harenongna bae. Siap. Nya kebun narenong sekarang bugang berit. Bener ker penting ge. Aya kan bilatungna kikieuan. Ayo. Ayo lampir peot. Aing nyembah Sultan Misja anu kasep teh doang tanah mokol. Pan sia menyebutnya ka aing. Kamu sia doang bohol. Mah budak aing teh nya. Tadi layanan sila anak buah. Si ditampiling dicabok keprok. Lain dia urang kumaha. Kebon cau kebon harenong. Bisi beak urin si nyilampir. Si peot, si kurap, si bol kesrek. Pentama ku geulis ngacak-ngacak cau aing. Harenong aing segala doang menek diacak-acak cau. Bari nu aing mah. Si prayogo ka dia. Si prayogo sarim. Dia padahal lama. Kayak urang dahar jeung kulub taneuh daek. Bong aing mah Sultan Misja, numpang goreng nak teh ya. Ini budak dari ama. Ira apa nyebut aing kasep teh sakieu kumis aing baplang. Nyampe ka Prabu Siliwangi aing sakitu pangkasepana dari ama kabeh dong. Nah, aku disebut doang tanah baik udah dari ya. Doang lalai segala itu ka Sultan Misja teh ya. Segi pangkasepana main nyebut si gagah bajeng si ganteng kumplit. Ada yang kasep. Udah lah. Ya tapi doang bol kasrek. Atuh berhak urang meseserian ge. Ya anak buah mulai sehari bisa dipantek ku ieu ya. Nyaho kayak kerajaan. Si Nyilampir mah sekalinya ya kuang ya. Bol nangis pongpet itu lah yang masuk sarut saya lain coba tongan kebon harenong urang jeung kebon caunya kebon meleduk dikira-kirakan si Nyilampir
Mohon. Bang salah kan? Sing dihantam tetapi tis ku carulit. Dan lompang ware. Bisa seriannya goreng sama ku kaset. Dan lompang. Oh, aing ngalaksanakeun. Aing noong kebon cau jeung kebon arenong. Sudah po. Ya si panggagahan bisa marah bisa diubah habit acengnya. Jong keran lompang. Kagak. Ya Allah, tolongan aing. Bawa mak kebon si Sultan Misja. Bayak sini lampir. Bawa mah ruksak kebon si Sultan sampai ruksak mah. Bangka aing di paraban bugang berit deui. Ya, bosan aing mah bugang berit bae mah. Mung kitu mah aing mah ge bugang deeng anjing. Tarawang. Kebon Sultan Misja rebuk sakinya coba bawa nama ledug bagong bawa nama dihakanan tenirna bagor buat pecat caga iya buat rundung di gayeman udah dilaporkan dia mah bawa nama sini lampir macan jauhnya coba Tarawang dek kuaing kayak Nah dia. Mane. Ayo. Serang. Batak mahis yang ngelawan ke anak buah aing mah. Laporan ya. Asik. Kebun harenong gusti diacak-acak ku dengan sinyi lampir. Atuh di hakanan direk-rekan ku dengan sinyi lampir jeung anak buahna digebot-gebotkeun tinggal canir ku ari teh ya. Kumaha eta, Bro? Jadi dia gantarawang ditake sinyi lampir dia acak-acak gantarawang. Ada yang belum siang gantarawang. Jangan marahan, Bro. Wah, anjing kata gantarawang. Monyet. Islam dia berak jogot. Lampir mah kesrek. Islam kesrek jak kurang dia bodoh. Malu berak belum. Cukut nyangke. Berak tawa deng. Bukan geretangkeun kayak nya aing hewa. Anjing kesrek bol purap. Jangan marahan, Sultan. Nahan. Nah, oke. Tuh, diajak-ajak kebun harenong. Kebun cowok aing kemari. Kan tadi aya kene di tong teh. Tadi mah bagus geunan ke sini lampir. Hayo, tangkan mendingan oge lah. Atuh selong teh heula. Nyari tangkan aing mah. Di kan buah aing. Anak buah ang make jurus nan ieu Sultan. Ang make jurus anu bisa ngilas teh urang salah kapain di lampir. Udah tunggu. Terus ngajak. Buat eta nu ngoro deui. Takut dong kali. Itu. Karena nanti pada siluang karet itu. Sudah dulu mah dalam ada di kancet nya tanggal karet. Kumadu cekak kurang dibengket terusna. Tuh, ulah aja karunya yang goreng nya gorengan. Karena boga ajen trawarawan teh kurang kudu ditanggal karet ke. Atuh eta urang kudu slow. Mana kitu ge, kayak kumana dukung urang menang bare kudu sentenya. Enggak kurang berak kudu kuy lah. Oh, teh kudu yang penting memantap dah. Udah ada sini lampir teh ya. Sabar, Sultan sabar. Sini lampir lagi ku yang di bogohanku. Peot aing hewan nama. Manteu marah ieu si Sultan. Kebon cauna jeung kebon harenong kurang diacak-acak. Nyong kade si Sultan boga ajian tua kalong. Udah sieun-sieun guru. Nya bieu paling ditong teh make kaca benggala. Neangkeun aing ngajak duel. Belum kayak orang kumaha ieu. Udah sieun-sieun. Aing neangkeun bari cicing bari dieu nya. Nyong kade ke berak kudu. Iya.
Hari. Yang ada ke di antara bro. Belum walu. Yes, yang lagi di POT ya. Dia kacak-kacak cawang ini kebun Reno. Oh, kita tahan ya. Aku aing udah terima kebun cawang dia kacak. Kadi aing nang tanggung supaya beres. Pan aing meren butuh aing lapar. Babar gay maling man aing dulu cakukan rebah. Tama tegar betina. Maya gelutan nan. Ayo nak gelut-gelut. Gelut lain bener dae. Hei. Op. Oke lah, sama dia, terus dia mah. Ayo lah. Kurang jantan. Pakai di bawah. Ayo satu serbat, spell. Ayo spell. Sama sekali kalau perlu di ice alas naga. Anak sekolah yang ice no. Nah, itu mah. Mana kan? Gorengnya keras. Anak siap wain kori mah. Rok na benang-benang wain. Mal hirup-hirup. Kecuali aya nu nurunkeun ti dinya anu mange. Jampe kuaing, jampe boal kesrek. Pani mangelal. Pak hebo nama. Action. Bener keur sare ge. Bener keur penting ge. Aya kan bilatungna kikieuan. Lan teh ieu teh kadeu. Kadele ieu ye. Androk sabeunang teh. Gila hampir keur naik. Wah, apa nih?